Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Cekeno curhat cong. Saya Ius di Cigonewa. Gimana sih tips agar motor tidak mogok saat hujan? Terima kasih Cekeno. Hatur nuhun Cep Ius di Cigonewa. Cenah, kumaha tips agar motor tidak mogok di saat hujan? Gampil tips nama ieu Kang Ius. Anu kahiji, jagalah busi motor supaya henteu karendam, supaya henteu kabanjiran ku cai. Lamun perlu mah eta busi teh pesakannya atanapi keresekan. Marek maju na cenah eta motornya. Tips anu kadua, berilah pelampung pada motor Anda. Supados naon cenah lamun di jalan banjir. Jadi motor ulang teh bisa selamat ari pelampung mah nya. Kok mau make ban tah biar ngambang lamun kebanjiran teh nya. Kumaha cara-caranya cek? Pek we pikiran eta mah kumaha cara namanya. Tips anu katilu, tetap lihat kondisi dan kesejahteraan motor. Karena apabila motor tidak sejahtera, maka motor akan memilih mogok dan tidak akan beroperasi. Nah, sudah buruh wae teh jeung mogok jeung tidak sejahtera segalanya. Urang cekapeun hadugikeun ka dieu Soib Kosmo tipsna ka nyanyi ieu. Hatur nuhun perhatosanana Cekeno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya, cong.